Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Ratu Genderuwo, anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Kang Asep Kun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu tong hilap kana pangrojong mah kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula nya. Kan watosna ngahaturkeun rebu-rebu nu laksa ketika bingahan. Pamudah-mudahan ieu dongeng anu dina jejer carita Ratu Genderuwo teh sing janten panglipur kana kalbu pangbeberah kana mana. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tele kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan lembur Cilentah anu mana harita parantos ngondang hiji makhluk anu sok biasa nyokotan duit kadang warga lemburnya samal harita teh parantos marulang deui di bumina Pak RT eta hanca teh. Sumangga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu kocapkeun isukna harita wanci haneut moyan. Kacaritakeun di imah Bah Juhri, Bah Juri keur diuk dina koresi imahna. Katempo paromana jiga anu kurang berag, malahan masih kene dihararudum sarung manehna teh. Keur kitu torojol Ambu Sumi nyampeurkeun bari mawacai enteh kana cangkir gede sok disimpen luhureun meja. Nah moal ka sawah Abah, wayah kiwari masih kene di sasarung. Puguh rada cegarnya hawa kami Ambu. Sakalian rek nitahnya engke pabeberang pangancurankeun mangkat mah ka sawah. Sakalian deui bari bikeun keur buruhnya. Ceuk Bah Juhri talatah ka pamajikanana. Nya teu nanaon atuh ari geuring mah cicing we heula. Engke atuh kami rek nyiar heula ubar ka warungnya. Ceuk Ambu Sumi bari terus ngaleos rek ka warung. Bah Juhri teu nyarita deui. Manehna tuluy nganggojo deui dina korsi panjang. Bah Juhri harita masih keneh keur ngaringkuk dina korsi panjangna. Sabenerna manehna teh lain gering-gering teuing, tapi hatena keur bingung ngeunaan perjanjian manehna jeung Ratu Siluman Genderuwo. Sabab dina peuting engke geus waktuna manehna pikeun masrahkeun wadalna. Ratu Siluman Genderuwo teh hiji ratu siluman anu ngageugeuh di Gunung Baraksakan mitra. Matak salila ieu duit-duit warga loba anu laleungit oge. Nya teu salah ceuk panyangka balarea dipalinganana teh ku utusan siluman puhitanana Bah Juhri anu ngaran Ki Barong. Eta duit dibikeun ka Bah Juhri salaku anu muhit ka ratuna. Ayah, saha jelemana anu kudu diwadalkeun ku aing. Ma nya ari kudu si Ambu atawa anak aing mah. Gerentesna bari mikir. Tapi jorojoi manehna inget ka pagaweena nyaeta mangkat mah anu anakna aya kana opatna keur meujeuhna bila tungdulang. Ari sabenerna mah
Kabehna 5 anak mangkat mate ngan anu cikal nu awewe mah geus kurenan dibawa ku salakina, nu 4 deui mah lalaki hungkul. Bener. Ayeuna aing rek nepungan ka mangkat mah. Rek mere duit jeung dahareun anu loba. Tapi curigaeun moal kitu ka aing. Api-apina mah boga milik we mun manehna nanyakeun mah. Geus boga pamikiran kitu mah. Harita keneh Bah Juri langsung cengkat koloyo rasup ka kamar narek nyokot duit keur bikeuneun ka mangkat mah. Malah mawa beas sagala rupa. Sanggeus bebeja heula ka pamajikanana yen rek nepungan mangkat mah rek mikeun beas buruh kamari. Teu bebeja anu sanyana ka pamajikanana mah. Gancangna carita. Beas jeung duit geus dibikeun ku Bah Juri ka mangkat mah. Atuh puguh we mangkat mah jeung bicara teh atoh heunaker. Tununganana anu ngadak-ngadak berehan saperti kitu teh manehna mah teu boga curiga nanaon. Kocapkeun peutingna. Bah Juri geus diuk di jero kamar khususna. Di hareupeunana katempo aya parukuyan menengelun haseupna kaluhur. Bah Juri katempo biwirna kunyam-kunyam bari muruluk-murulukkeun menyan kana seuneu parukuyan. Sabot keur kitu rieg imahna karasa ngarieg. Cungungung ti kajauhan kadenge sora anjing babaung patema jeung angin anu ngadadak ngaguruh luhureun suhunan imahna. Galacang kahareupeun Bah Juri aya hiji makhluk pendek hideung. Sihungna ranggeteng beuteungna burayut. Nyaeta pisan anu katelah Ki Barong teh. Pok eta makhluk nyarita. Saha manusana anu rek disebakeun ka Gusti Ratu ku si Ade Juhri? Ceuk eta makhluk anu ngaran Ki Barong bari terus kegreman jiga mau. Kaula nun, jalmina anu tadi sonten kusim abdi di pasihan beas artos sareng katuangeun anu sanesna seun? Jawab Bah Juhri bari nyembah ka Ki Barong. Atuh ari kitu mah ayeuna gedeh kula rek nyokot salah sahiji anu ngahakan hakajeun pamberes sia tadi. Ceuk Ki Barong. Tuluy weh ngeblesat awakna ngumpul ka lalangit parah. Salin jinis jadi haseup hideung. Les wujudna ngeleungit ti hareupeun Bah Juhri. Plong weh geus kitu mah hate Bah Juri teh ngemplong. Asal ubar sagala kahariwangna anu salila ieu jadi pamikiranna. Asa gampang geuning ngawadalkeun jelema teh. Kocapkeun waktu isukna mitra. Bener we isuk kene Bah Juri geus ngadenge beja. Yen budak mangkat mah anu pangleutikna maot sacara ngadadak teu gering heula. Supaya teu dicuriga ku mangkat mah, Bah Juhri gura-giru narempo jeung ambu sumi ka imah mangkat mah. Bari teu poho mere duit. Itung-itung bela sungkawa kanuker kapapatenan cenah. Gancangna carita mitra. 3 taun teu karasa. Geus 3 urang budak mangkat mah diwadalkeun ka Ratu Centring Keling ku Bah Juhri. Taun ayeuna Bah Juhri nyang hareupan taun anu kaopat. Manehna tenang-tenang we da aya keneh budak mangkat mah hiji deui anu panggedena. Si Turundul sok disarebutna eta budak mangkat mah anu panggedena teh. Ari ngaran aslina mah Ali. Dilandi si Turundul soteh pedah we sirahna bolenang buukna carang. Jadi weh dilandina si Turundul. Budak lalaki anu panggedena maksudna. Anu cikal mah pan awewe geus ngarumah tangga. Eta si Turundul ti mimiti lahir oge beda jeung adi-adina. Manehna sok rajin ngomong sorangan. Ulina sok jaramba sok kawalungan, kaleuweung jeung ka tempat-tempat anu ku batur dianggap sanget. Anu ku batur dianggap sanget angker teh ari ku si Turundul mah kalah dijieun pangulinan. Hal eta teu pati diperhatikeun ku kolotna nyaeta mangkat mah jeung bicar mah.
kawan turiweuh wae ku nguruskeun keur kejueun oge eueuh waktu pikeun merhatikeun kanehan anu aya dina diri anakna. Ari mangkat mah ti saprak anakna anu tilu maot teh manehna ge sabenerna mah geus ngarasa curiga ka Bah Juhri. Pang-pangna mah unggal-unggal anakna maot pasti saenggeus Bah Juhri ngirim beas jeung duit ka manehna. Puguh oge asa ngareunah pikeun Bah Juhri mah. Jaba ngaruksa ka warga kusabab duitna dipalingan nyaeta ku Ki Barong teh ya. Jaba nyawana oge nyaeta nyawa anak-anakna mangkat mah. Kacaritakeun di hiji tempat. Manuk rarecet pating kaleper ngicis-ngiciskeun jangjangna. Cai ibun masih keneh ngagerendang dina tungtung daun, katempona ting gurilap kasorot ku sang surya anu mimiti medal. Dina kayaan kitu, si Turundul harita keur asruk-asrukan aya di setengahing leuweung, leungeun katuhuna nyekelan bedog anu dipake nigasan rarambu leuweung anu ngahalangan kanajang jalaneunana. Sabenerna eta leuweung teh ku batur mah jarang kasaba. Ari sabab masih keneh angker jeung loba sato-sato garala. Tapi pikeun si Turundul mah saeutik oge teu ngarasa sieun rek ka mana-mana wae oge teu weleh ludeung manehna mah. Sabot keur jongjon ngababadan ka kayon keur pisuluheun. Nah atuh juk gaur. Kadenge aya sora anu ngagaur. Barang breh aya maung meuni ngajunggiring gede naker. Sihung naranggeteng nyanggereng jiga anu rek ngrekeb ka si Turundul. Asa kageureuwahkeun meureun ku si Turundul. Naon sia meong? Ampura oi dato nyaho uing mah. Sugan teh eueuh maneh kor hees. Ceuk si Turundul jiga kajelema we ngomongna teh. Saeutik oge teu ngarasa reuas atawa sieun. Eta sakadang maung terus gegerman. Cokorna nyakaran kana tandeuh jiga anu keur ngawahan rek ngrekeb ka si Turundul. Gandeng sia, ayo we gegerman. Haling ka itu nyingkah. Bisi kakadek waing, mangkaning bedog ieu mah sokot pisan sia. Ceuk si Turundul deui bari nyokot regang leutik terus dipake nyepret ceuli eta maung. Aneh mitra. Eta maung teh juk bertek we lumpat ngajauhan ka si Turundul bari terus gagauran. Dasar sia mah kudu dicepret wae, kakara we nyingkah. Pokna ngomong sorangan. Saenggeus ngarasa meunang loba ngumpulkeun suluhna. Tuluy si Turundul kaluar ti eta leuweung rek balik ka imahna. Tapi karek ge sababaraha lengkah, cakakak kadenge aya sora anu seuri, sorana meuni handaruan mata kukurayeun bulu punduk anu borangan. Padahal mah harita teh keur meujeunna tengah poe. Tapi ceuk tadi oge apanan, di leuweung eta mah angker. Jadi teu wayah kumaha-kumaha oge loba wae jurig jeung silumana teh. Manggelug turun-turun. Lawan sia luhanoho kapuruan aing. Hayang dihakan sia teh. Ceuk eta anu seuri. Teu lila ti kitu celeugedeg di hareupeun si Turundul nyaho-nyaho geus ngabadegah hiji makhluk jangkung gede. Sukuna sagede tangkal kalapa, jangkungna moal kurang ti 10 meter. Rupana oge matak pikasieun. Ari maneh saha? Uing mah keur ngalasolo bari nageda ieu mah lain lembur maneh sia buta. Tembal si Turundul bari tanggah nempokana beungeut eta buta. Saeutik oge teu ngarasa reuas, teu sieun si Turundul mah. Nempo makhluk anu pikasieun jiga kitu oge lempeng we ngomongna teh. Dasar manggelug manusia poloho siapa? Bener-bener hayang dihakan ku aing. Ceuk eta makhluk krewek leungeunna ngaranggem awak si Turundul. Terus dijungjungkeun ka luhur, bener jiga rek disamualkeun si Turundul teh. Galak sama buta. Gede ambek kitu wae oge. Ceuk si Turundul kituna teh bari nonjok irung eta buta.
Irungna anu sagede boboko teh langsung muncrat. Getihna nyebrot kana beungeut si Turundul nepi ka ngacleng si Turundul anu keur diceklanana oge bakat ku ngarasa nyeri jeung reuwas. Alah, jauh banget. Aduh. Eta makhluk anu gedena sagede buta hejo teh langsung ngarumpuyuk. Tatangkalan anu kagalai ku awakna ge meuni pating dorok-dorok rarungkad. Saterusna eta buta kokosodan. Kaayaan harita jadi ngaguruh saheng kadengena. Sasatuan anu araya di dinya kabeh birat karabur, sieuneun kabarerang ku anu keur kokosodan gogoleran. Ari si Turundul mitra. Basa tadi awakna kabantingkeun teh. Manehna langsung ngajurah roh luhureun rungkun. Kuniang manehna cengkat terus nyampeurkeun ka eta buta anu keur gegarungan. Sabab irungna karasa panas jeung nyeri. Jabanya nyautan deui. Da salah maneh atuh teu pupuguh uing rek dihuapkeun sagala jiga kana kulub huwi wae. Jadi we ku uing ditonjok. Hampura we nya. Duh banget uing nepi ka pinuh ku getih maneh yo. Sia ah, jabakana baju deui pasti si emak bakal nyarekan. Baju uing jadi karotor kieu. Ceuk si Turundul kituna teh terus weh ngaleos bari manggul suluh rek balik ka lemburna. Geus teu ngareret deui ka si buta hejo anu masih keneh gegerungan. Kasugri kaum dangu. Kira wanci bada asar. Si Turundul karek anjog ka imahna. Indung bapana oge can baralik harita teh terus we manehna nunda suluhna di pipir. Bus asup ka imah langsung ngoloyong ka dapur terus nyicikeun cai kana cangkir. Leguk-leguk weh nginum meuni nepi ka beak 2 batok bakat ku ngarasa hanaang. Canggeus ngarasa seubeuh nginum, terus manehna asup ka goah maksudna marek nyokot beas tina gentong. Tapi barang ditempo koredas gentongna oge eueuh beasa siki-siki acan. Duh wah geuningan beasna ge. Mangkaning si emak jeung si bapa oge sok barurit balikna teh. Jaba peurih beuteung kieu deui. Si Turundul ngomong sorangan bari nyabakan beuteung anu karasa pupurilitan. Tapi untungna keur kitu teh kadenge ti pipir aya sora anu ngagudubrag. Si horeng mangkat mah anu karek jol bari nunda suluh di pipir. Indung maneh can balik Sujang? Tanya mangkat mah basa geus aya di jero imah. Acan, puguh uing teh tadina marek ngaliwat tapi biasna geus koredas pisan geuningan Pak. Ai heueuh juga tuh ka warung ka itu. Meuni beas lauk jeung sambeleunana. Meuni dun kaung meh. Keun bae bakonya mah teu kudu dayakannya. Lainan naon bisi indung maneh burit baliknya. Ceuk mangkat mah bari mikeun duit ka si Turundul. Leos atuh si Turundul ngaleos rek balanja beas ka warung. Tekung si Lila oge geus ngurunyung deui, malah bareng deui jeung indungna datangna teh. Tah geuningan manehna geus balik. Nyaha kakaraeun nepi ka burit? Tanya mangkat mah bari mencerong ka pamajikanana anu kakara jebul. Kagok tuh da nganggeuskeun. Jug isikan ka pancuran Sujang marek ngahurungkeun heula hauna. Pokna nitah ngisikan beas ka si Turundul bari manehna oge langsung kuprak-keprek mirun seudeuh. Wanci liwat Isa sangu teh asak. Brak weh tiluanana darahar bangun anu paronyonaker. Teu karasa wanci peuting beuki jempling ukur sora-sora satu anu biasa sok disarada peuting anu reang. Mepende jalma-jalma anu keur taribra. Sabada tadi beurang tos carape arusaha keur nyumponan pangupa jiwa. Dina kayaan kitu, harita si Turundul masih keneh bolotot can sare.
manehna keur lalangkarakan di tengah imah. Keur kitu hawar-hawar ti kajauhan kadenge ku manehna aya sora gamelan. Patema jeung sora sinden anu keur ngawi, sorana les-lesan ka bawah angin. Di mana aya anu nanggap ronggengnya meni ngeungkeung kitu. Rame jiga nama. Rek lalajo malah uracan tunduh. Gerentes hate si Turundul bari tuluy ngojengkang kaluar. Laju leumpang ngadeuketan. Sora gamelan anu beuki dieu teh beuki atra kadengena. Si Turundul terus leumpang maju ngetan. Anu berasna geuning kaleuweung kerot tempat panonoban para siluman silemin jeung sabangsaning jurig baraksakan sejena. Pikeun si Turundul mah teu mikir kana kasieun. Manehna jongjon we leumpang buru kalebah tatabeuhan. Barang serog bener wae di dinya meuni geus loba jelema anu lalajo. Tukang dagang oge meuni ngajeng-jreng rupa-rupa daganganna sagala aya. Si Turundul seselendep ka hareup hayang eces ka sindena. Pugu asa ngalegana pisan sabab sorana anu halim pumatak waas kadengena. Sanggeus aya di tengah-tengah. Si Turundul ngareret kanu lalajo. Ari bre si horeng kabeh oge lain jelema geuningan eta anu lalajo teh. Beungeutna rupa-rupa aya anu jiga begu, aya anu jiga monyet, jiga buta jeung jiga anu lain-lainna deui. Eueuh jelemaan saurang-urang acan godeng anu lalajona oge. Jurig hungkul. Tapi kajon toing lah. Anu penting mah rame we jaiponganana. Gerentes si Turundul teu ngarasa sieun atawa reuwas. Lempeng we manehna mah. Tapi barang ningali kana beungeut sinden anu keur ngawi, si Turundul kakara ngarasa kaget. Sabab sarua wae geuningan sindena ge lain jelema. Beungeutna monyong, ceulina rebing jeung lila-lila mah. Sorana oge teu halimpu kalah sesegor jiga bagong. Jadol sia. Geuningan begu anu nyirina oge. Katipu aing ieu mah. Si Turundul ngarasa keuheul sabab geuningan sabenerna sakabeh panayagana oge siluman malulu. Jabati kitu gamelan anu tadi namah kadengena ngeunaheun oge. Ayeuna mah robah jadi sora ngaguruh teu puguh. Ditambah ku sora-sora anu pating garuwik jeung pating saregrok. Barang ret si Turundul ningali kakuloneun panggung. Katempo ku manehna aya 3 urang budak lalaki keur caringogo, awakna dibaluligir. Gebeg si Turundul ngagebeg. Sabab sidik pisan eta budak nu tiluan teh taya lian nyaeta adi-adina anu geus marawat sawatara taun ka tukang. Umin, Usin, Aci. Ceuk si Turundul ngagerowan ka budak anu tiluan. Anu keur caringogo terus manehna nyampeurkeun. Tapi barang geus deukeut jug krewek eta budak anu tiluan teh awakna aya anu ngarawu ku hiji makhluk jangkung hideung. Awakna ngajung giring sagede gunung anakna. Nempok itu si Turundul langsung nyentak ka eta makhluk. Butas ya. Eta adik-adik aing nah harek dibawa ka mana ku sia? Ceuk si Turundul teneng naker. Jauh tina rasa kasieun. Eta makhluk anu disebut si buta langsung lumpat. Ngadengi si Turundul nyentak itu teh. Bari mawa budak anu tiluan teh. Si Turundul oge teu cicing. Manehna terus mudag ka eta buta. Tapi aneh. Sanajan gancang lumpatna angger we teu nepi-nepi hese reka udagna. Antukna si Turundul ngarasa capek, regweh eureun terus diuk handapeun tangkal kai. Sidik budak anu tadi teh adik-adik aing tiluana oge. Nah mau teh aya di dieu nya. Si Turundul gegerendeng sorangan. Pamikiranana memang rada aneh manehna mah teu sarua jeung kalolobaanana jalma. Sabot kitu cilegedeug di hareupeunana nyaho-nyaho aya hiji jirim aki-aki anu basa waktu ti heula kungsi ngadatangan ka manehna. Pok eta aki-aki nyarita. Acan waktunya, Jang.
Sabar we, ulah sok ngarempak kana hukum anu geus jadi katangtuan Tinu Mahakawasa. Ceuk eta aki-aki bari mencerong kana beungeut si Turundul. Kenaon aki aya di dieu? Keur lalajo ronggeng jurig lain, ari aki teh urang dieu. Si Turundul mah nyaritana lempeng, teu boga pamikiran anu lain-lain. Aki mah di mamanya oge aya sujang. Lamun maneh acan waktunya kudu aya di mamanya. Pokna deui bari ngahehe. Anger aki mah ngomong teh tara kaharti. Ari aki wau henteu kasibutan anu tadi mawa kabur adik-adik uing. Si Turundul kalah pok nyarita kitu. Ceuk aki oge can waktunya. Inju geura balik ka itu. Ulah lila-lila teuing aya di dieu. Cacap nyarita kitu. Les weh eta aki-aki ngiles ti hareupeun si Turundul. Sanggeus eta jirim aki-aki ngaleungit mah, jung weh si Turundul nangtung, leos manehna ngaleos, leumpang rek balik ka imahna. Kasugri kaum dangu. Kira wanci janari leutik, si Turundul geus nepi ka imahna. Ti iseun pisan di lembur teh kawantu jalma-jalma keur meujeuna taribra, teu waka asup ka imah si Turundul teh ongko asa hareudang keneh awakna. Jabat teu ngarasa tunduh deui lantaran pipikiranana inget wae ka adi-adina anu tadi panggih di panglajuan di alam siluman tea. Nah, kudu ka mana jalananya mun aing hayang nyusul adik-adik aing? Keun sia isukan marek diteang deui kadinya. Cenah hatena galecok sorangan. Sabot keur ngalamun kitu. Keleuyeung kahareupeunana aya anu ngageleuyeung. Hiji jirim make baju bodas, leumpangna katempo aclok-aclokan. Reg eta makhluk ngarandeg hareupeun si Turundul. Ari maneh rek ka mana oi? Wayah kieu ulin keneh nah acan sare. Ceuk si Turundul lempeng we nanyana teh, teu ngarasa kaget atawa reuas sumaona sieun. Ari anu ditanyana kalah unggut-unggutan bari terus aclok-aclokan di tempat. Nya maneh mah kabiasaan ari ditanya ku uing sabener-benerna teh. Kalah hayo we acolok-acolokan juga bangkong hejo wae. Ceuk si Turundul deui bari mencerong, tapi teu lila pok deui si Turundul nyarita. Kebeneran pisan. Uing rek nanya ka maneh. Ari maneh nyahout do di mana lembur adik-adik uing. Da tadi teh dibawa ku buta anu awakna hideung tur gede. Ceuk si Turundul, ujuk-ujuk kadinya we ngomongna teh. Eta pocong kalah gigideug bari unggut-unggutan. Tuluy weh ngaleos, aclok-aclokan. Kitu leumpangna teh mitra. Yeh, si bedul si ari ditanya sanyanya ku aing kalah ngaleos. Ceuk si Turundul bari melong kanu keur aclok-aclokan nepi ka ngilesna. Cikikik kadenge aya sora anu nyikikik ti pipir. Geleber katempo aya nu hiber katempo bukna oge panjang mending ngareuwig kekelebetan katebak angin. Bajuna gombrang bodas ngan geus kuleuheu. Kuntilanak tea meureun anu kitu teh mitra. Jelek eta kunti teh euteup terus ngajanteng hareupeun si Turundul. Cikikik deui seseurian sorangan bangun anu keur ngarasa bungah naker. Gandeng sia kunti. Sesurian wae geus poting ieu teh. Batur mah harees keneh. Si Turundul nyentak ka eta kunti. Dikitukeun ku si Turundul teh kalah terus we cikikikan bangun anu ngahajakeun. Ari maneh urang mana datang-datang ngadon sesorian sorangan jika nu gelo anyar. Maneh teh gelo atawa nyeungseurikeun uing.
Ceuk si Turundul bari leos we kapipir nyokot sapu nyere ti Lusiki. Teu lila oge geus norojol deui bari bawa sapu nyere ti Lusiki dina leungeunna. Sok sia rek jempe moal. Lamun sesorian wae dicepret ku uing mah. Pokna bari ngulang-ulang sapu nyere ka hareupeun Kunti anu keur ciciri hilang. Eta Kunti anu keur ciciri hilang teh langsung jempe. Tuluy ngabangingik ceurik, geleber hiber. Les we girimna ngaleungit ti hareupeun si Turundul. Ngagandengan pisan sia. Asaun pisan karek jadi Kunti oge komo mun jadi presiden sia. Si Turundul ngagelendeng. Terus manehna ngalacat kana golodog, sup ka jero imahna harita wanci geus ampir bedug subuh. Indungna oge kadenge geus brongbrang di dapur keur naheur cai. Si Turundul nyampeurkeun ka hau gog cingogo bari ngadeangkeun duadam paleungeunna anu karasa baraal tur tariis. Tangina Sujang. Indungna ngareret ka si Turundul. Nyama, sakalian rek kacai rek salat subuh. Walon si Turundul teu dicaritakeun ngeunaan kajadian anu kaalaman ku manehna mah. Alus atuh kudu daek diajar salat memangna oge. Peperihun urang di dunia sangsara, ulah sangsara deui atuh di akhirat jaga mah. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui atur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.